Bapak keur pidato. Pidato ke naon cenah Kang? Biasa we anjuran. Program rupinanya. Program misi. Bener. Oh, kudu kitu deh. Nya. Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir dibulak-balik mah dia heueuh cucu. Ngageuingkeun teh Kang teh. Ngageuingkeun. Panggeuing. Manggeing naon deh? Panggening. Iya panggeuing teh eta. Pangkur. Eta pangku. Aduh. Ampun cing ngewon. Ulan. Naon? Gua sobat deuin. Kan? Sobat saha? Baca kan? In cagerin. Alhamdulillah pageston iki bari mah. Oh syukur Kan kumaha sawarna damang? Mojo euy iraha sering rek gering. Oh, geuning atuh. Aduh, ampun cing aya. Bayu udah di dedeng kawung euy menang maut. Aya we Kang, akang mah da beuki dung kawung. Euy soalna mah. Wah, naonana? Milu ieu dek teh euy. Milu naon? Milu duduh. Kadunungan Gitu Kang. anu boga maksudna. Nya. Jadi boga cita-citana Luhurna gitu. luhurna mah. Palang dadana dan Terharu boga dunungan kuat 3 tahun setengah tapa ujian jadi nguji kana naon rupiah diri anu dibawa ngode dewek ke kuat nama kitu sebenarnya kuat Kang dewek dapat menang 3 menit setengah aing gogoda naon teu bakal Kang rupa-rupa gogoda caweuh naon tah naon gogoda naon datang mun teu kagoda saca harita teh aya nu dagang surabi lain ku surabina kagoda cengnya kunaonana Kang ku tukang surabi wah nah kumamina kagoda ampun aing aduh buat ilah oh mangkaning deui teh nerima hukuman dulu di para Kurawa dina jero 12 tahun itu dimanfaatkeun sawareh 3 tahun setengah duka kumaha saderek-saderek nama nu aya di leuweung Kamiaka belah ditu nasib geus teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggal papasten anu tumiba bagian teh Kang ngawungkul ngode we terus aing teu mikiran itu ini deui aya lah ngagedekeun teh ngode teh Kang teu masih meunang lain dek euy naonana teh anu dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu gede pisan efek sampenganana judi geuning euy ulah lawara teh ge Kang palingan geuning ayeuna diharamkeun ku agama nya pamarentah oge nyarek iya eta ayeuna teh dewek teh meunang tugas pikeun newakan judi-judi gelap gitu Kang wah ngan kenyataan dunya mah aya nu gelap lamun eueuh nu caang benerin nah da aing ada saeueuna udah tetep haram mata kula nyen dalih naon-naon ai fungsina judi mah tetep haram tetep judi gelap jeung caang itu mah jangan membuat dalih apapun iya mending pakai mali sepatu aduh in ngomong-ngomong euy dek teh perlu hiburan yo itu kan bade hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha biasa we lah bade menurut lagu gitu akan gitu lagu naon teh nya memori nostalgia ada geuning in nostalgia sana yang telah lampau masa-masa yang telah lampau hari ini akan aing rek eta kasinan waleh ngarayun waleh we kayaknya waleh Membuat saya dan duh neng numaling karena pelangan hari hoyong
jungujunan Oh, dupi neng sajenengan jungjunan aku lewat bae. Sok jawab. Yo iya. Sok jawab itu. Anas aing di hade-hade sora. Jawab. Abdi heuras itu ngarejak. Oh di goblok Naon? aduh ampun ceuing mung heureuy Bandung Abdi reuwas itu abdi reuwas pokok. jeung abdi reungas Kang. Wih deh. deui Mohon. Siap Kang. buat teh teh surupana teh gimana teh heeh pamak sadan duh neng Luy nu mawi kana pelangan goreng temannya euy Goreng. pamak sadan duneng dupi neng Sajenengan Halo, aing tadi pangheulana alus jadi jawab satu teh sinen teh. eta teh dua teh Ibu Andarwati. Andarwati, Mohon. kebina-bina Syawati ka aing teh. Ya. Dar. Hari itu si Akang kunaon? Aing tadi ngahayang jadi jawab kunaon sih? Sudah kapal mah tukang nuju ieu. Nuju gagaro. Oh, ari dikurudieun katanyaan. Aduh, ampun ting aing. Lagu naon atuh euy nu ngeunaheun? Nu apal we Akang. Hah? Nu baris napak. Nu baris napak. Nya. Iya, nyai. Eta Kang beres Kang. Akang hayang balik deui. Nu kacida akang teh boga pikir ka dohu Ada beres Kang. ari akang maksud teh dek balik deui ari sabab akang nyai boga haneureng Abdi mah alim kunyun mun kang rek balik deui. Tamu datang. Sok horeang kungkang teh disangsara sapa panjangna. Itu si Akang kemana itu tuh? Salah rumpaka Kang. Aduh, dia lelaki panas bagaikan api. Dia wanita sejuk bagaikan salju. Aduh, ampun. Si Ewon Nya. Pek tinggang. baru bagaikan hernia. Si Sepot Terus bagaikan petot. itu bebetkeun kitu teh si juri. Busur. Semet bieu si hubungan Tewon. Jiro. Aduh, ampun. Oh, tah lamun si Ewon teu rame teh jono nani, noneng kitu ge mah. Cuma kepikiran tukang saron teh. Tuh nya, sogok tukang sarona disogok. Oh, udah siap. Aduh, ampun jeng. Aduh. Kuni aya kuni. Aya.
Oh syukur. Raya. Naon? Raya. Oh. Lain ya cek ieu euy. Naon? Dewek cerek ngepung bagong ce. Ngepung bagong naon Kang? Ngepung bagong naon? Kebener naon ari silai. Di mana bagongna Kang? Ai dewek tatani teh teu kaur jadi. Allah. Melak naon Akang? Melak sampo teu kaur jadi aing. Nah. Lain deui ganggu ku bagong dek mah. Naon? Salah melak dulu. Nah kumaha melakna Kang? Oh ai congok ka handap. Pantes sapor. Dibalikeun euy. Aduh, nu matak ting tanahna meureun nu matak tanahna teh balur heula. Kunaon? Awuran heula ku ieu ku puradan. Kalau gitu hama. Lalikeun hama heula hama taneuh. Heeh. Korbetian nya. Heeh. Sastra jinga. Guys. Nulis di mana? Kaula teh geus ticai. Ka mana bapa maneh? Ieu nun. Semah kapihatur nun. Ditarima Kang ka mana sidawala abdi Gusti. Semah kapihatur ditarima dawala kumaha geuning parantos rengse. Geus ngolah tapa kaula dawala. Kumaha hasil idanganana tina tapa teh. Nah noga teh hiji eta nepi sabeulah. Wah, Perkawis idangan teh. idangan wae. Kumaha nun? Ya dikeresakeun kaula teh tamat dina sajroning 3 tahun satengah Kakang Badranaya. Nuhun atuh nun, amuing mun silaing mabih kuat. Gusti abdi teh ilmuna. Wah, ketara dipake. Deh ketara dipake teh teu bangga ieu we teu naon teu agul. Akang mah kitu. Daripada pangarti maluhur keneh dewek jeung nulungan dewek. Teuing tah. Ngan kaula teh cepot hayang buka. Lu lacan tuang tuh. Lain soal dahar cepot. Lantaran meureun kaula geus biasa ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar. Ngan aya hiji lapar teh kaula kayang mentangkeun panah cepot. Lu oleh mentangkeun panah sih. Bener, tapi kana naon nembakkeunana. Kaleresan atuh sin aya jalan upami bade nembak mah saya nembak bagong we sin da aya teh masyarakat di paling ditu mah sin. Dinten enjing sin saurna teh bade ngawitan deui moro sin. Bubujeng Pamatang-pamatang kan. seur pamatang paninggaran sajabina. Bagong sumuh. Kapan maneh bagong mah cepot? Aduh. Abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sote. Di dieu mah astra jinga we cepos ya. Lamun teh pabroto bagong sote. Nya. Kami saur Prabroto semun abdi teh begu itu bagong. Ieu mah celeng sih, aya celeng sih anu ngamuk ngaruksak tatanen wae gede. Sareng upami disampurkeun teh biasa we ngajebian ka teh. Bagong teh batur mah lumpat ieu mah kalah rek nyampurkeun. Anjing abdi saep tilu sih. Anu bedah budak badia pejitna sing ku bagong sih. Si perong ngaruksak. Sumuhun kitu sih. Si kalong oge nu abdi sih. Maneh boga anjing gaduh si kalong sih. Nah make disebut si kalong margi hideung sih buluna teh. Cucung isya. Loh. Kang. Kaing siapa juri? Ini sebenarnya ulun hidung ya. Nah, atuh ngomong teh pikir heula tempo suasana. Tararurat teret lumatak di mana rek ngomong teh pikir heula nu naletah teh kudu disatukangan akal jeung elingan. Jegur we nya. Akal eling ya. Lamun teh eling. Geus banu teh eling ya. Ini kiran kode we terus. Menang matara. Di belah mana aya bagong cepot? Paling ditu sih. Paling ditu sih. Belah ditu di mana sih paling ditu? Ikan hayu atuh Kang Semar. Mangga.
nungan ka itu atuh dewek bunga di dieu. Iya, Kang. Heeh, bari neangan anjing dewek eueuh. Nu mana kerupana, Kang? Si Jenger. Enak ka mana bieu atuh. Oh. Tadi paraban makanya. Paling candi Paraban si Kapuk, si Jenger, si Kalong. Heeh. Puguy sebutkeun eueuh. Aya nu ngagogog. Lain anjing dewek kayak gitu teh. Tetangga urang. Anjing emen mah. Tara dipake polona teh. Oh. Anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kakara nyarampurkeun. Bener. Sing teh lagu euy Cikeruh. Cikeruh, Kang. Cikeruh we deka. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak kang sreng sawareh. Kombinasikeun. Memori teh euy. Baheula basa ngarengkenek jeung juru kawih jeung sinden. Oh, nostalgia sakenya. Buru-buru tok ah. Cangkeng karasa deui. Sastra jingga abdi lain dereng kenekan wae maneh teh. Ganti euy teu ketinggalieun kedindungan ieu. Ai sia ada naonan teu dereng kenekan we sia. Batur mah susah. Yeh. Digulung teuing. Kian teuing mending nyenangkeun diri sorangan hirup mah. Boleh gembira wae Kang. Ari anjing dewek ka mana nya? Aduh, kita mikiran anjing gua. Ini heotan datang gerak. Mana euy? Aya Kang. Ieu masih ada nu ngagogog bari itu tuh. Jenger. Tadi oi.
Denera siapa ada pelatu kumang waspada denera katung pada tumarangan mampu lagian denera pak ya ajar pula iya sapratanipun ieu Raden Kalatarupa hiji paningaran sasat anu name sumping ka desa Indrakila atuh pupuhu desa miwah masyarakat di eta desa Indrakila ngarasa bagja aya nu ngakojoan pikeun ngepung bagongnya eta Raden Kalatarupa. Tina waktos eta kairing pupuhu desa juru tulis wa kampung RT RK sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle maksa ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Talura oge Bapak Ulis, Bapak Tua Kampung, Pak RT, Pak RK, miwas sadayana para pemuda. Siapkeun anjingna masing-masing. Supaya lesotkeun tina rantena eta anjing supaya cenah nyusun ieu tapak bagong. Nah, tepung hareup. Anjing ungas ingus nyusud tapak bagong dugi ka kapenakna ka ame deukeut bagong kakara raeng anjing diserada ngawiskeun aya bagongna iya betul anjing sarada Saya nama Aden mah supados cicing teh di lebah panglumpatan na bagong da moal teu kai jangan lompat lagi ka tapak. Oh saya kalau pegah sini. Kagening raeng jeung ragegna anjing belah ditu nanakeun pasti aya nu morok nih bisa jadi masyarakat ieu jawaya ayo buru kade buru bagong galak geus rageg gitu majigana geus kaameueun bagongna nu. Itu anjingnya pentaka kayu batur malah lompatan moro bagong. Ieu mah kada naik dulu. Naik kana anjing deui. Aduh, punya anjing belegug teh anjing teu sakolak. Kang.
Akang teu naon pentah kai Kang. Lain leuheung eta mah tingali itu asuk-asukan dina cai di balungan. Batur mah ngudak bagong ieu mah ngudak-ngudak nu koneng nu gegelempeng. Syarif, gerak jual itu sepatu. Anjing eta nu hidung bikang lain gitu. Ada make ya jangan banyak cemburu. Eta rengoh Kang. San kasaha acan teh anjing eta mah. Euy jelema euy. Alek naon teh kumaha? Lagi pencit. Gede pencit teh kumaha Kang? Bu udah ini orang Batak. Teu meunang eta lawan. Teu meunang euy. Teu meunang. Rame. Aing keur cingekeng dina itu dina gawir ngadon ka aing ngudagna anjing. Aduh. Lumayan aing keur cingekeng ngorokan rek maraban meureun. Ya eta meureun. Aduh. Stiker sayang dumampara. Dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang. Arjuna mentangkeun panah pring wadon. Nyata anu disasar teh aya sanes Bagong nu panggedena. Diantawisna bae ieu panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong. Di tengah-tengah jalana panah pring lanang pring wadon an dilepaskeun tina gonewa ku Raden Kalatarupa sareng Arjuna. Di tengah jalan ieu panah diadu. Atuh anu temahna panah pring lanang pring wadon ngarempet sapisan. Amlesna kana Bagong istuning parantos ngahiji ieu panah dua. Raden Kalatarupa nuhun. Nuhun. Antos.